Assalamualaikum dulur salam burbarea salam dunya tepang di sarang tata dan miharja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Kasilib bagian kahiji karya Ki Umbara. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Sasadu kupu-kupu, sasada kapa-kapa, nu lembut ulah rek ganggu, nu leutik ulah rek demit. Aing nyaho ratu sia, nu calik di gunung bukit puligir putih. Ulah hiri ulah dengki, ulah jail kaniaya, istan palias istan. Bada Isa di imah Bapa Raksa. Di dapur jeung di patengahan ramai keneh kunu paropolah. Peuting eta peuting katujuhna Ki Malendra anak Bapa Raksa. Ari Bapa Raksa tea saturun-turunanana kaceluk jelema garagah. Di tepas hareup geus rea lalaki kolot ngora hempak sarila pahareup-hareup. Sawareh bari nyarande kana bilik, gorgar ngawarangkong bari ngadaguan nu tacan datang. Di luar poek bulan, cih hujan tina talang ngecelakan keneh kana taretepan. Angin nu asup tina sela-sela bilik nyelsep mawa tiris munggah nyecep. Eta mah euy jurig cekak ceki bangsa diuki gireun pribumi. Aya ku kokomoan beakar 10 teh dikarikeun hiji-hiji acan. Kobo kaula mah 15 ceki wangsa ti kenceunana. Ari kaula mah sejelug jeung si bibit salager deui ngan 3 poe gareringna teh cek pribumi. Bejana lain ngan di lembur urang bae pagubug hayam teh cekina teh nu diuk deket pantai luar. Nya ada di unggal desa kidi pangeklokan. Eta bae semah urang kidu nyaritakeun, semah urang kaler nya kitu keneh. Anu aneh mah kaula ceki Wiria nu diuk gigireun lebe. Kumaha anehna teh ceki lebe. Geus aya mingguna kaula kalengitan siwur ti dapur omongna. Ditatanyakeun ka tetangga sugan aya nu nginjem weleh, malah cenah aranuna ge teu araya ari ilang tanpa karana. Tuluyna kumaha ceki lebe deui. Ari tadi sore bet kapanggih deui geus ngagantung dina parantina jeung anehna teh eta dicirian deui di cakra ku gambir kawasna mah jeung sarua deh anu tatangga-tatangga garaya deui. Ih sugan teh nu kaula bae ceki Wiria. Ari kaula mah sama kanu kitu teh kisaca nambahan. Kaula mah aseupan ceki Asta. Lain ngalelewe kaula ge piring sadua-dua omong kinangga. Ki lebe unggut-unggutan. Kuring denu heran mah. Ki Sastra budak ngora nu lalajo milu nembrong. Naon heranna teh cek pribumi. Meureun sararea ge pada nguping ngan peuting ieu nu henteu teh dipalih kaler ngageder ganggingkung sora gamelan. Nya kaula ge ngadenge cek nu diuki gireunana. Kaula oge. Raong nu nganyakeun. Kukuring jeung babaturan kungsi dipaluruh cek Ki Sastra nuluykeun caritana. Ingetan teh paling-paling oge dikikisik dasada deukeut teh. Tuluy cek Ki lebe. Dikikisik teu aya, dikaler keneh. Dipapaikeun ka Nanggerang teu aya dikaler keneh. Panasaran terus kalingga tiis teu aya keneh masih dikaler. Tuluyna kumaha teh cek Ki lebe bangun panasaraneun pisan. Kulantaran geus peuting teuing jeung geus capek kuring baralik deui be. Eta heranna teh kusada deukeut pisan. Isukna kuring papanggih jeung urang kaler nu dagang pindang. Manehna nanyakeun di mana aya nu pesta cenah. Da kadengena ti lembur namah ganggingungna teh di belah kidul. Ari urang kidul nyangkana teh di kaler. Cokolot mah eta teh siluman di Tegal ulah keur gawean. Omong Aki Chandra nu pangkolotna di dinya. Aya deui nu aneh teh ceki Darma. Naon cek pribumi bari seuri. Eta basa genep poe ka tukang aya angin puyuh ngaliwat. Dapuran awi nu wetaneun imah kaula. Kaos nu dirabut be, rungkan ke akar-akarna, padahal nu sejen mah tiba busik. Geus cek Aki Chandra, peuting teuing, urang mimitian tahlil teh,
pundutkeun pantona nata tiris. Kinata nutupkeun panto. Nuker ngarobrol jep cempe. Nuker arudud tuluy ngakesek rokokna kana palupuh kuntungna ditareundeun. Bok baparaksa tindak. Kaula bungah taya hingga anak andika sarerea geus merlukeun daratang nyumponan paneang kaula kulantaran peuting ieu teh peuting katujuhna dipenta karena Allah na kasarerea hayang dipangratibkeun. Moga-moga anak kaula Kimalendra menang rahmat kubur ditarima iman Islamna sarta dihampura dosana. Dijawab ku sarerea, amin, amin, amin. Rak lebek mimitian, cek pribumi deui. Song ti tukang nu nyodorkeun cikembang warna 7 dina kendi, dituturkeun ku parupian gebul, seungit menyan mani mabek. Pes damar di pareuman, poek letek, gerendang kilebe ngemimitian. Beki deula nurati beki husu, marujina beki rosa. Tina apa lebah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imah teh rieg ka kenca, rieg ka katuhu, wantu imah panggung geus kolot. Nu ngetrokan panto 3 kali ti luar. Raket kinata muka panto lalaunan, omong na ngaharewos. Rampes, asup bae. Kaula Kimalendra, cuk nu ngabalgedeg hideung tina golodog. Saha? Kinata sorana ngadegdeg. Kaula Kimalendra. Gerubug kinata ngejat bari ngajerit. Curigna datang. Nu dariuk deket panto lengok gurubug tuluy pagulung-gulung dinu poek maruru panto ka petengahan. Nu ratib jep jempe. Aya naon? Baparaksa nanya bedas. Itu jurigna datang, ngabelegedeg hideung dina golodog. Jurig naon? Jurig Kimalendra. Jelema-jelema jadi ribut mangkaning poek letek. Atu pagulung-gulung silih cekal silih puntangan pakenyang-kenyang. Di luar kadenge anu nyikikik sorana pikasieun. Beja aya jurig geus cebar ka petengahan jeung ka dapur. Beuki rame, awewe-awewe pating jerewet, barudak pating jererit. Damar pas-pes kadupak nu pagulung-gulung. Brang-breng-brong anu ngadupak seeng, anu ngadupak tetenong, anu ngadupak idangan. Ting araduh nu paadu tarang, brag-brig-brug anu narutupkeun panto. Kolot-kolot pating gerendeng babacaan jeung paparancahan. Damar, damar, cek baparaksa. Tapi bororah aya nu wani nyeungeut sempor. Kalah pabuni-buni nyamuni. Baparaksa setengah ngagorowok. Cariting, urang sidikeun. Baparaksa maju ka hareup kana deukeut panto, nurea ngaharep-hep. Baparaksa pok ngomong, "Jurig nyengkir setan lempang, setan wisesa manusa kawasa. Saha eta?" "Kuring, Pak," ceuk nu ngabelegedeg hideungna taweuran. "Kuring saha?" "Kuring Kimalendra." Jelema-jelema nu tadi ngaharep-hep ayeuna moyeg, nu barabacaan beuki baredas, moal boa anu barorangan mah karokoplokan birit. "Kimalendra anak kami?" cek baparaksa deui. "Nya, Pak." "Lain, Kimalendra anak kami mah geus maot 7 pae ka tukang." "Kuring teu maot, Pak." Kilebe teu eureun-eureun istighfar. Baparaksa ngusap beungeut. "Ya Allah, mugi-mugi si Ujang menang rahmat kubur. Yeuh Malendra, maneh ulah ganggu da geus beda alam. Maneh mah geus jadi urang kasucian. Anu mata kami tahlil unggal penting oge, mang nedakeun kanu kawasa, muga maneh dihampura dosa." "Kuring teu maot, Pak," ceuk anu ngabelegedeg hideung sakali deui. "Curig bungkeulegan sugan ieu mah," cek baparaksa awong-awongan. "Lain, Pak, lain jurig. Tapi kuring Kimalendra, geramah gak damaran. Lamun bener maneh Kimalendra anak kami, tang tu aya cirina." "Naon cirina, Pak?" "Sakti kawas akina, gagah kawas bapana." "Insyaallah." Teu anta parah deui, gamplang nu ngabelegedeg hideung teh dipeupeuh lebah puhu ceulina. Anu lian ulah boro ditampiling kitu kakara dicakeleungeun oge ku baparaksa mah geus ampun-ampunan, datang tu tutungna. Wantu baparaksa ngagem aji semu gunting, ari ieu teu regrog-regrog acan, sumawona mun rubuh. Kalah ka nyikik seuri omongna, "Kuring sakti kawas aki."
cek cangkeng dicekel ku baparaksa kedua leungeun, keleweng dipalangkeun kapipir kana rungkun cau, kubrag. Hahaha, kula gagah kaos bapak. Malendra. Nun, tembalna tina rungkun cau. Baparaksa malika tukang bari ngomong. Kawas enya Ki Malendra, seungeut damar. Urang acongan beungeutna. Baparaksa turun ti imah mawa cempor keur ngacongan. Nu sejen teu aya nu wani nuturkeun, lebe oge nganukur nangtung dina golodog bari teu kendat babacaan. Malendra, di mana maneh? Di dieu, Pak, jawabna. Kunaon cicing bae di dinya, ka dia kaluar. Teu bisa, Pak, ieu suku duana nyeblok kana taneuh nepi kana tuur. Ku baparaksa disampeurkeun tuluy di damaran, mimiti beungeutna, tuluy sukuna. Sanggeus sidik pok manehna ngomong. Teu salah deui nya maneh teh Ki Malendra anak bapak. Baparaksa tuluy nyalukan nurea. Kadarieu euy ulah sieun-sieun. Enya Ki Malendra ieu teh. Moal deui damar jeung pacul deui. Nupang heula nyampeurkeun ke lebe. Tuluy nu mawa damar, ditemak ku nu mawa pacul. Tidinya kakaran urea, malah awewe-awewe oge nu teu barorangan mah pada nyalampeurkeun ngagembrong. Lamun ieu lain Ki Malendra tangtu geus tutung beungeutna ditampiling jeung geus rikes awakna atawa potong bincurangna dibalangkeun. Tapi ieu mah kalah ka nyeblok sukuna, pek gerak karali. Ngarah gancang urang nanggap lalakona. Cruk-crek pacul nu ngali suku, pilih genti bari teu ngomong sakemek. Telila polonyon suku Ki Malendra kenca katuhu, ditarik ka luhur. Geus kitu Ki Malendra dituyun ku bapaane dibawa asup ka imah, dituturkeun ku nurea bari pating harewos. Cagceg kana gamparan jeung bakiak temerosea kana sisiranganana tuluy ngarumbah suku dipipir ku Cihujan tina jambangan, cucat arunggah deui ka tepas. Di imah geus caang deui, di tepas hareup, lebu jeung arang parupuyan awur-awuran, kembang warna 7 acak-acakan, kendi peupeus caina ngabayabah dina samak kaleyak kuno pagulung-gulung tadi. Lalaki-lalaki tuluy dari ukde hempak sarila kawas tadi basa memeh aya jurig. Awewe-awewe arasup deui ka petengahan jeung ka dapur. Ki Malendra didiukeun di tengah-tengah pasamoan, tungkul da pada marelong. Pok baparaksa ngomong. Memeh urang nanggap lalakon utas maot. Ki Malendra seuri. Pajangkeun heula idangan, ulah anu kalayak mah. Urang salamatan muji syukur ka pangeran, rehna Ki Malendra geus hirup deui kalawan salamet. Tacan tuhur nu nyarita geus sur-sor idangan dibereskeun, sanggeus beres, pok deui baparaksa nyarita. Sok lebe geura maca doa salamet. Kelantang lebe ngadoa kawas kacang ninggang kajang. Nurea raong, amin, amin, amin ya Allah. Rengseng ngadoa brak balak kecerakan, sesana tuluy dibarungkus ke berkat. Lain, cek baparaksa ngamimitian nanya Ki Malendra. Kumaha nu matak maneh hirup deui teh? Da cek bahkan sun mah maneh teh tetela maot kaceot ku cai museur. Kieu, Pak, tembal Ki Malendra. Awewe-awewe pasedek-sedek ronghok tina panto ka petengahan, sawarehna roong. Tuluy jempek lir gaang katincak, kabeh paninga ngumpul ka Ki Malendra. Geuning harita, omong Ki Malendra nuluykeun caritana. Mun teu salah mah poe Jumaah isuk-isuk, kuring jeung bahkan sun arinit kalimbungan, niat numbak deleg nu sok ngangkang tea. Nya teu salah, poe Jumaah harita teh, cek bapana. Sararea ge pada terang, cek Ki Malendra deui. Limbungan teh situ liangna aya 2, nu hilir gede tur jero, nu girang leutik sarta deet. Lebah ngocorna cai ti nu girang ka hilir teh, nyurug sarta musir. Tilbah dinya deleg teh kaluar asupna. Lila kuring jeung bahkan sun ngadaguan ngangkangna teh. Eta bae ti jam 8, tembong-tembong ngangkang di leutik teh kira-kira jam 12. Aya ku gede, eta mah deleg tetenjoan teh huluna manis gede kalapa. Bahkan sun ngaharewos ka kuring. Pegat ku maneh lebah urut kaluarna, bisi panumbak kami nyalahan, ulah mabal ka hilir. Bari tenembalan kuring ngetayap ngadeukeutan liang paranti kaluar asupna tea. Crub-ancrub lalaunan. Tuluy nangtung deukeut saya anu musir tea. Bahkan sun ngadodoho bari nyekal tumbak. Telila bahkan sun katinggal ngangkat tumbakna ka luhur maniti paparekat.
Panona tengicek musir kana sirah deleg. Heat dilempageun creb sebelah geduk kana tuur kujubar rubuh nangkub duruk-duk kagusur lus kuring kana cai musir. Hahaha ditukangan aya nu seuri. Ari diliuk sehoreng budak ngorak bala kesenteng jangkung gede awak besekal. Baruk gagah Ki Malendra teh omongna. Nah saha Andika cek kuring jeung di mana ieu teh? Ngaran kami Sebah Kangkang, bapak kami nu ngagegeh di dieu. Saha kitu nu ngagegeh di dieu teh? Demang Kalang Burang. Jadi ieu teh kademangan? Enya, yuk urang ngadeheus ka bapak. Di jalan katinggal ku kuring rajelema balewiri. Tapi teu aya nu barang bawa, teu aya nu nyuhun atawa nu nanggung, kabeh lalengoh. Jeung teu aya sasatoan ngulamprang, ari imah mah rempeg. Kumaha jelema-jelemana sarua jeung urang-urang? Ki Lebe nanya. Sarua pisan teu aya bedana, ngan teu aya nu wawuh, pasarna rame deui. Boh kudu balanja, boh kudu daragang, teu bina jeung di pasar Salasa. Ti kajauhan ku kuring katinggal aya gedong di benteng luhur, di hareupna make lawang sageteng. Cek kuring ka Sebah Kangkang, "Jauh keneh kitu ieu teh?" Jawabna teh, "Tuh geuning geus ka tembong." Bari nunjuk kana gedong nu di benteng teh. Teu lila geus nepi, lawang saketeng teh dijaga ku gulang-gulang kenca katuhu bari nyerekel tumbak. Barang nempo Sebah Kangkang gulang-gulang teh tarungkul marere hormat. Ari ka kuring pada marelong. Sup Sebah Kangkang asup dituturkeun ku kuring. Nya agreng karatona teh. Gus kuring arasup ka paseban. Harita Demang Kalang Burang diuk dina kursi gading di hareupeunana hempak nu ngadareuheusan. Ninggal Sebah Kangkang datang tuluy ngahiap-hiap brek Sebah Kangkang sila hareupeunana. "Ari itu saha?" omongna bari nunjuk ka kuring nu harita nangtung digigir. Nu araya kabeh marelong. "Ki Malendra jelema jail," tembalna. Ki Malendra urang Tegal ngampar anu sohor rongkah teh ya." "Enya," jawab Sebah Kangkang. "Diuk Malendra," omongna ka kuring, kuring brek diuk. "Kumaha lantaran anak nu matak maneh bisa datang ka dieu?" Direk-dek Sebah Kangkang nyarita. "Tadi pabebeurang kula ngalantung ka taman, niat nyalayakeun pikir. Telila katinggal Ki Malendra ngajega di jajalan rek megat kula. Ari kula rek kaluhur kana gawir katinggal kansun nu kocak peduk teh keur ngincer sirah kula ku tumbak. Kula taki-taki barang creb tumbak melepas sebrut kula narajang Ki Malendra nu pajah gagah teh drug-dug digusur." Omongna bari nyikikik seuri. Hate kuring jadi panas geureum mapatkeun pituah aki. Heab hawa panas minuhan paseban. Nu karumpul kabeh arale kesekeng, sawareh muka kancing, ting harewos nyebutkeun hareudang. Malah Demang jeung anakna oge kesangna munggah ngalucur. "Nah, aya panas kabina-bina teuing," omongna bari nyusutan kesang. Dijawab kuno hempak, "Nya euy nya, munggah asa direrab." Pok kokolot nu diuk gigireun Demang ngomong, "Itu syamah nu mawa sangar teh," bari nunjuk ka kuring. Demang Kalang Burang neuteup ka kuring antep pisan. Cag baraya duwi kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Kasilip bagian kahiji karya Ki Umbara. Insyaallah urang baris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.